jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mending gosok-gosok gitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji lanu kalipu nafsan. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting bae salat belah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh, daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusyuk di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Enggak cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Sareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dah henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit tah Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek dia. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusyuk atuh. Acak-acakan salat. Saya mah bisa husuk tetep baik. Saya baik tak husuk mual bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaeu teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Hut." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Da tuh di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat geus kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh
berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunah sukari rada ngarentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pancapetang jasa eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh iman deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae
diberek ku diberek nah komo teu diberek mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang aing nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba si tiba-tiba Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah kepanggih ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak yeuna teh hayang paeh keur leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tak iya lamun ditanya soal salat baik ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusukan henteu nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handap Tuan Syabdul Qadir kabelah handap terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep bang ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu
ti agama juga capitan lain itu didele batin. Masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageueun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah pasbar bisa tidur ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang. Nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusus urusan wali sama kos gitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bagaimana teh khusus irahu su aing sih emang teh khusus aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing ngeprotes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongok la nu qalbu nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusus burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen buku make henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boho bararau kieu kek kakak
neraka dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cakna tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tos di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus jengreng sempak geus aya di juru bae geus make naon geula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngunsur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah ceuleuh kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga